Ye, jelema beunghar baheula mah tara sombong, tara pamer. Anu osok pamer jeung sombong mah anu baheulana sangsara pek ayeuna beunghar. Bener teu? Paladageun. Lamun teu mampu ngabedakeun katanya jeung nyatanya, ulah sok nganilai batur goreng. Sakirana teh nyahona naon, jempe. Paladageun. Emang maneh pikir urang teu make bedak, teu make shadow, teu nyieun alis, teu make lipen senip goreng? Geulis aing mah. Da sungut jeung hate maneh hungkul anu goreng mah. Paladageun. Jelema zaman ayeuna mah butuh teh lamun manehna aya pangabutuh. Da lamun manehna geus teu boga pangabutuh, maneh ge geus moal dibutuhkeun deui. Bener teu? Paladageun. Karena ge nu hitungan, beres 100.000 sapoe. Mulai ti isuk-isuk nepikeun ka isuk-isuk deui kudu mahi selama 24 jam. Hayang dilayani, hayang disembah. Naon wae kahayang kudu dituruti. Giliran pamajikan aya kahayang dihare-harekeun, teu didengit. Komo lamun disinggung tentang kurang narasiko. Nyebutkeun mah teu ngahargaan, jeung teu meusukun. Itu ieu ciri ninggalaki nu egois mah. Paladageun. Ari hirup hayang tenang, boga badan hayang sehat, ari gablek pikiran dipake mikiran batur, gablek hate panasan ku rejeki batur. Hirupna sapopoe loba nguruskeun hirup batur. Sehat batin pikiran kumaha, ai loba iri dengki wae ka batur mah. Paladageun. Hakan. Ye, aing update status jeung update video di sosmed teh hiburan. Ulah sok baperan. Aing aya nu ngomen cemburuan. Aing aya nu muji dicemburuan. Ye, lamun sakirana maneh cemburu ka aing, cancang eta boga salaki dina tunggul domba. Sina nyonya HP. Kunaon karek nyaho dunia sosmed. Ye, dina sosmed mah rupa-rupa. Aya anu minta perkenalan, aya anu minta pertemanan, aya anu jadi duduluran. Tah eusina teh kitu. Lain kalakah cemburu ka aing. Paladageun. Keur mah hirup balangsa, neangan untung tinu enteng. Pagawean sapopoe ngan ngitung jeung ngitung nomor. Ye, dengekeun. Anu beunghar wae loba duitna ieu dipake judi mah bakal beak. Bakal mararat. Komo deui maneh anu hirup balangsa. Emang maneh percaya tina judi bakal jadi beunghar? Moal ieu, moal bakal mararat. Bakal beak. Daripada duit dipake judi, mending keneh dipake ka anak jeung pamajikan. Ngeunah-ngeunah atuh dihakan. Bener teh. Paladageun. Pak Dedi. Cik atuh pangbawakeun salaki abi ka barak militer atuh Pak Dedi. Ini nyeri hate ieu pamajikan dituding boros kana duit. Gede hutang cenah kurang nginyeman wae ka bank keliling jeung ka bank emo. Heuh da lain duit anu saeutik, da sidik gajihna nu pas-pasan. Acan bebeulieun anu maraha Pak Dedi. Pangbawakeun salaki abi ka barak militer. Sok ku Pak Dedi yeuh sina make daster, sina gero, sina kokos rok WC, sina nyeuseuh jeung ngepel di ditu Pak Dedi lah ajarkeun Pak Dedi. Ridho abi mah Pak Dedi bawa lah salaki abi ka ditu ka barak militer. Aslina. Paladageun. Beratnya hirup jadi randa. Ye, anu berat mah gablek salaki tapi teu dianggap. Tah eta anu berat mah. Lamun hirup hayang tenang jeung senang jadi randa. Bener teu? Paladageun. Ye, cek saha geus kolot teu meunang lip sync, teu meunang joget, teu meunang nyieun video. Aturan di mana eta? Lip sync joget nyieun video mah teu budak ngora teu kolot, teu aki-aki, teu nini-nini. Nu penting boga HP, boga duit, boga kuota. Cer, ayeuna nu kolot bisa nyieun video lip sync. Nu ngora mah can tantu nepikeun ka kolot bisa lip sync nyieun video. Bener teu? Paladageun. Ye, lamun awewe amek-amekan ulah di kasaran, tapi di kasuran. Ek angkat sukuna kaluhur duanana. Cabok tah bujurna ku duit sagepok. Beres kan? Paladageun. Kumaha lur? Panasnya ningali aing senang. Keselnya ningali aing tenang. Ye, aing nu dipikiran ku sia nepikeun karela mati-matian ngajatokeun aing, sedengkeun aing baik-baik saja.
Hak anda. Baladageun. Sanapsu-napsuna awewe moal beunang dicas ku lalaki anu teu dipikabogoh ku manehna. Tapi lalaki lamun geus nafsu awewe mana anu teu bisa dicas sanajan awewe bayaran ge. Bener teu? Fakta. Baladageun. Yo, lalaki mah teu pantes boga awewe simpenan. Sabab naon? Lalaki mah setiap nyimpen barang sorangan, kadang-kadang osok poho. Jual ti pamajikana anu nyaho. Bener teu? Baladageun. Dengekeun ya dengekeun. Pingkeun deui lamun deung pinjem duit ka salakina, kudu ngomong oge ka anak jeung pamajikana. Kusabab jelema anu geus rumah tangga mah aya hak anak jeung pamajikana. Jeung tong poho lamun geus dibere nginjem duit, kudu nganuhunkeun kanu jadi anak jeung pamajikana. Kusabab maneh mah moal nyaho eta duit nu diinjemkeun ku salakina keur pangabutuh anak jeung pamajikana. Bener teu? Baladageun. Dengekeun ku maneh. Urang bare nginjem duit ka maneh bukan berarti urang loba duit. Tapi urang ngarasakeun lamun hirup nyeri hate teu boga duit. Maka maneh kudu tahu diri. Lamun urang nagih ka maneh, heg bayar. Ulah loba amek-amekan. Da urang teh nagih teh duit urang pribadi. Lain duit maneh. Jeung kudu sadar ari waktu ditagih teh. Ulah sok amek-amekan. Ayeuna geus boga duit, bayar. Api-api teu boga, api-api poho, ngajual kesedihan. Teu cukup ieu ku nyaritakeun kesedihan mah. Cukupna ku dibayar. Mata kudu sadar di mana keur nginjeumna maneh, di mana butuhna keur maneh. Paham? Baladageun. Duit wae bisa palsu. Cek, kata-katanya dong buat babaturan. Duit wae bisa palsu. Komo deui babaturan. Dihareupeun baik, ditukangeun mah munafik. Bener teu? Baladageun. Ari sakirana mitohana henteu ngarangkul jeung tanarima kanu jadi minantu nama. Minantu bager ka mitoha, mitoha ge bakal bager kanu jadi minantu. Nanaon oge tergantung sikap minantu kanu jadi mitoha. Cek saha? Geuning urang teu bager ka mitoha, mitoha urang tetep bager ka urang. Ulah sangeunahna nyalakeun kana sikap minantu. Da eta mah saukur akal-akalan mitoha we anu goreng hatena kanu jadi minantu. Yeuk, minantu mah pikiranna dewasa, aya oge anu butuh bimbingan orang tua. Eudek bager kumaha anu jadi minantu kanu jadi mitoha, ari sakirana mitohana henteu ngarangkul jeung tanarima kanu jadi minantu nama. Mata ari geus kolot teh heg mikir, ulah sangeunahna nyalahkeun kanu jadi minantu. Bener teu? Baladageun. Anu hiji deui, sibuk duduku. Abongnya nu goreng hate. Anu hiji pengarang cerita. Anu hiji penyebar berita. Anu hiji deui, sibuk nguruskeun hirup batu. Anu hiji deui, sibuk dudukun. Ye, aing mah cukup jadi mandor we. Saukur nempo jeung mantau jelema nu areuh gawe. Baladageun. Sakalina urang kaluar imah dipelongkeun bari jeung diomongkeun. Abongnya tatangga anu julid. Urang tara milu ngomong diomongkeun. Urang tara kaluar imah diomongkeun. Sakalina urang kaluar imah dipelongkeun bari jeung diomongkeun. Komo lamun urang hirup sagala loba. Beuki we loba jelema anu ngarinjem duit, anu sariri, jeung anu panasan. Beuki we loba bahan ti omongeun jeung pigibaheunna teh. Baladageun. Semakin katempo bahwa hirup maneh henteu senang. Semakin maneh ngagorengkeun urang, semakin katempo bahwa hirup maneh henteu senang, henteu seasik urang. Baladageun. Beralergi ku jelema tempo aya pangabutuh. Cek, keur naon cek? Beralergi ku jelema tempo aya pangabutuh minjem duit. Bener teu? Baladageun.